aing mah ieu pangkeun jalma. Kuyut ka asup teh dinas aing mah. Tutur jeung pejabat bungkul. Tah ketang moal aya pejabat lamun eueuh jalma kieu. Tah ieu Pak Haji sawahna teh. Oh, leganya. Tuh tungtungna teh di tangga kalapa itu. Hah? Tapi ka ditu tuh kana mahoni. Luas ura ye Kang abi ge sanes aagulan nyanak artos aya artos mah nyanak. Ah peryogi we abi ieu kana lahan ieu teh. Bukan lahan ieu. Nya. Sabaraha ayeuna kan. Atuh aya kinten-kinten cocok mah ieu. Da ayeuna memang sawah. Itu kalapa nu itu kacana sareng saung nu itu. Di kacana ka dieu. Malahan madapuran awi ge kacana ka dieu. Jadi bade solokan di pasar mangga. Itu solokan ageuna. Eta mah geus kabawa ka dinya. Nya nyebutkeun aya kebon awi bari eueuh ge kebon awina. Bilih abi mah moal ngoretkeun sapuratina nu aya di kebon gak bae kitu ka Ica gitu. Wah luas eta. Ieu teh 300 batas ieu teh. Hayang sabaraha ayeuna manawi ieu mah ngadangkeun hayang sabaraha. Upami di dieu teh ayeuna pangaosna teh per bata teh 500.000. Awis Kang euy. Kan? Awis. Wah, ieu mah da. Ya abi mah di ditu di Cipurut. Sok nganggo meteran wae. Nganggo meteran jadi cekap ku 3.500. Cekap ku 3.500 eta mah teu langkung akang. Teu langkung. Ari akang hayang 500 mah abi teu sanggup. Aning murah di ditu mah nya Pak Haji. Iya, meteran. Aduh, teuing. Atuh ari kitu mah abi moal dijual ieu ka dina mahan di ditu. Meteran terang meteran. Kan? Meteran. Oh, meteran jadi diukurna meteran. Sanes kitu meteran paranti ngukur abi mah 3.500 teh sanes tanah. Oh, jadi meteran pada diukur. Lain heureuy Pak Haji ari kitu mah. Nah, itu kitu. Ai kudu ratus-ratus mah hoream teh duit di mana? Ari teu boga duit mah Pak Haji bebeja we gitu teu. Lah urang teu boga duit butuhna mah butuh. Oh, gitu. Gitu sugan teh eta. Lamun ari di ditu mun da butuh kayu teh Pak Haji saeutik mah. Nya, kai kenal. Pasaran di ditu satibik kumaha? Teu di Ica abi mah pasaran mah. Kan? Teu di Ica pasaran mah. Lah mah nyapan panginten sok. Teu di Ica pasaran mah kaina. Pasaran mah teu di Ica ku abi di ditu mah lantaran Bapak DKM nyarekan. Ai kitu nu kebonan nu pa DKM. Kapan saur akang pasaran sabaraha? Ai pasaran mah moal di Ica. Da eta mah anu masjid. Ari kapungkur Pak Haji na. Oh, janten kayu teh nu masjid. Nu masjid. Ai kai manu batur kan pasaran anu DKM. Itu maksud Pak Haji pasaran kumaha? Pasaran paranti mayit. Maksud gua teh pasaran naon? Nah, Kang sok mana di mah. Udah Kang mah Pak Haji masuk ieu pisan dah. Oh, karijik ini. Ieu moal kios. Moal geuleuh teuing.